Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amala maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sanusi halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati. Sareng anapun ari dina bahasa Indonesia mah amma teh adapun. Di mana-mana aya harap amma atanapi di mana-mana aya amma kadituna sok aya pa P kadituna sok maka gitu. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati sareng anapun ari dalil wajibna sifat wahdaniyah. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati sareng anapun ari dalil wajibna sifat wahdaniyah. Wajib cek akal. Allah kagungan sifat wahdaniyah tina wahidun wahdaniyah hiji Allah, tunggal Allah. Hiji Allah teh teu bisa dibagi-bagi seperti juz, teu bisa juz teu bisa dibagi-bagi. Hiji nana teh lahu pikeun Allah. Ta'ala bari maha luhur Allah. Ta'ala bari maha luhur Allah. Wa wauna wawu ataf. Amma burhanu jadi mubtada. Engke sok aya hobarna. Mana hobarna engke aya di payun. Burhanu mudhof, wujubi mudhof ilaih disebut idofat. Wujubi mudhof, al wahdaniyati mudhof ilaih deui. Lahu jar majrur, jarna lam lil milki. Jadi lahu dina huruf H eta teh barisna mabni sabab isim domir. Teu bisa kena lamna, lam harap jar bisa jadi lahi, teu bisa. Anger we lahu pikeun Allah. Domir isim domirna lamun di eceskeun berarti huwa. Lahu pikeun Allah. Ta'ala bari maha luhur Allah. Eta jadi khobar tina lapad burhanu. Eta fali annahu, ieu keur ngadalilan bahwa Allah sifat wahdaniyat.
eta fali annahu, maka karena sanyana ari itu Allah, eta fali annahu, maka karena sanyana ari itu Allah, pedah dilogatan Aristote di dia nuduhkeun hu nana teh gaganti tina lafaz Allah bari jadi isim anna inna wa anna wa akhwatuha tansibul isma wa tarfaul khabaro. Isim anna nyaeta hu, takdirna wa, hakikatna lafaz Allah. Fali annahu, maka eta fali annahu, maka sanyanyana ari Allah eta deui. Geuning jadi khobar deui sabab jadi khobar anna. Eta laulam yakun, eta laulam yakun asalama kana yakunu. Yakun sote peda aya harap jawajim. Ari huruf jawajim aya sabaraha harap jawajim? Wal jawajimu aya 18 dina jurumiyah. Laulam yakun, eta laulam yakun lamun teu mah henteu bukti. Eta laulam yakun halaman 35 aya nama di luhur. Eta laulam yakun lamun teu mah henteu aya atawa henteu bukti. Nah, saanu teu bukti. Jadi isim yakunu, awas. Itu Allah. Itu Allah. Eta wahidan jadi khobar yakunu, tarfaul isma wa tansibul khabaro. Eta wahidan anu sahiji. Ngadalilan ya teh, ngadamal argumen, ngadamal hujah, ngadamal burhan bahwa Allah cek akal wajib kasifatan wahdaniyah. Nyata kieu cenah diantarana karena sanyanyana ari Allah lamun teu mah teu bukti bahwa Allah eta hiji, lazima maka mesti naon alla yujada alla yujida gitu. Naon ana andorpiah an masdariyah gitu, lendorpiah an masdariyah yen naon alla yujida angin naon sabab jadi fa'il tina lazima. Naon alla yujida yen henteu dipanggihkeun. Naon alla yujida yen henteu dipanggihkeun. Naon saeun hiji perkara oge. Yujida kan fi'il naon? Fi'il mudhari. Wajada yaujidu. Jadi yajidu dimajhulkeun yujidu. Make bean harap tukang ngajajemkeun. Aya sabaraha harap tukang nganasobkeun? 10. Panawasibu asyaratun an walan wa idan jeung satuluyna. Jadi naon alla yujida yen henteu dipanggihkeun. Naon saeun teh lain jadi fa'il tapi naibul fa'il. Di mana-mana aya fi'il mudhari, fi'il madhi majhul kadituna aya naibul fa'il gaganti tina fa'il. Naon saeun hiji perkara oge minal alami tina ieu alam. Minal alami tina ieu alam. Tina ieu alam liluzumi ajzihi, liluzumi ajzihi liluzumi ajzihi
karena mesti apesna itu Allah, karena mesti apesna itu Allah. Hina idin dina nalika ente sahiji gitu, hina izin dina nalika ente hiji, hina izin dina nalika ente sahiji. Kesimpulan dina topik atau tema nu ieu nuju ngadalilan, ngahujahan, ngaargumenan bahwa Allah teh hiji. Jadi di mana-mana Allah seueur atuh maksudna. Seperti orang Kristen Trinitas gini. Pami Buddha, Hindu naon gitu. Di mana-mana Allah teh hiji, teu tunggal, bisa dibelah-belah. Da hiji Allah teh tunggal di dieu mah Allah urang mah teu bisa dibagi-bagi, teu bisa dijuz. Di mana-mana Allah teu hiji dina arti seueur, atuh pasti Allah teh apes, moal ngalakon aya alam. Udah cek pangeran nu hiji urang rek nyieun alam, cek pangeran nu kadua nya sok urang urek miarana, cek pangeran anu katilu urang nu bagian ngaruksakna. Moal aya boro-boro masalah dina kapangeranan, dina segi kepemimpinan makhluk, di mana-mana aya kakarage dualisme we, kepimpinan dua orang, dina arti aya pamimpin tapi pemimpinan tentu hiji dua. Di mana aya presiden dua, aya ge wakil. Di mana aya kepengurusan OSIS ketua aya dua, mau mungkin. Cek ieu urang mah nyen program teh kieu, cek ieu kieu, tungtungna teu jadi-jadi tak kitu. Itu dualisme. Di sebuah organisasi atau lembaga ada dua kepemimpinan teh dualisme. Segala masalah tidak mungkin terwujud. Segala perkara nu direncanakeun kacau. Laras teu? Laras. Komo ieu masalah Allah, masalah pangeran. Jadi kesimpulanana alla yujida syai'un minal alami liluzumi ajazi hina idin. Tangtu lamun Allah teh leuwih ti hiji apes lah. Ulah dekadkeun bahwa Allah seueur, awas hati-hati. Atuh kumaha carana? Mata kudu diajar tauhid oge. Ieu secara tauhid am. Aya ge tauhid khos. Ku boro-boro nekadkeun atau nyebutkeun Allah teh bra seueur, ku nyebutkeun bahwa urang muriang kulantaran ngadaro obat oge percaya kana obat, sok sanajan siga heureuy awas hati-hati. Da sagala perkara ge rek cager, rek sehat, rek gering kusaha Gusti Allah. Nandakeun bahwa Allah teh hiji. Gitu. Ulah dibayang-bayang di dieu aya Allah, di Jakarta aya Allah, di Pangandaran aya Allah. Jadi ditu hiji, di dieu hiji, ditu hiji lain gitu. Ulah digambarkeun kitu. Terus ayeuna urang ngadalilan kudrat iradat. Bismillahirrahmanirrahim. Iraha-iraha di piorang maca deui. Wa amma burhanu wujubit tisyabihi ta'ala. Awas. Wa amma burhanu wujubit tisyabihi ta'ala. Macana kitu. Wa amma burhanu sareng anapon atau hijikeun. Wa amma burhanu wujubit tisyabihi sareng anapun ari dalil wajibna kasipatan itu Allah. Gandi sareng ari dalilna, sareng ari argumen hujjah
bahwa yen Allah wajib kasifatan atau logat nu aslina logat salapiahna sareng anapun ari dalil wajibna kasifatan itu Allah Ta'ala bari mahaluhur Allah bil kudrati kalawan sifat kudrat kawasa Gusti Allah wal iradati sareng sifat iradah kersa Gusti Allah wal ilmi sareng sifat ilmu uninga Gusti Allah wal hayati sareng sifat hayat hirupna Gusti Allah. Nah, can aya khobarna ieu khobarna fali annahu biasanya gitu di mana-mana aya amma kadituna aya p eta fali annahu maka karena sanyana ari itu Allah pedah nyebut ari sote itu hitung nyirian eta teh isim anna digantikan ku domir mutasil hakikatna Allah huwa eta dinya teh gaganti tina lapan Allah huwa ari huwa ma isim domir ari hu ma isim domir mutasil ari huma mah dohir gitu katingali huwa mah ya isim domir mutasil aya domir munfasil ari huwa mah domir munfasil gitu ari hu mah sami sareng huwa tapi domirna domir mutasil ari munfasil mah berdiri sendiri ari mutasil ngagempet eta pali annahu maka karena sanyanyana ari itu Allah eta lawin tafa lamun teu mah henteu aya naon saeun hiji perkara oge eta lawin tafa lamun teu mah henteu aya sahiji oge eta lawin tafa lamun teu aya naon saeun hiji perkara oge minha tina itu sifat-sifat sifat naon bae sifat kudrat iradat ilmu hayat jadi lamun Allah henteu kasifatan ku sifat kudrat iradat ilmu jeung hayat lama wujida cenah ge ya akal yang dipaenkeunana lama wujida tangtu moal dipanggihkeun atau kieu lama wujida tangtu moal aya begitu syai'un hiji perkara oge minal hawadisi tina pirang-pirang makhluk ari hawadis teh pirang-pirang anu anyar dalam kurung makhluk kartos teh ieu maksudna lasim kuringnya kapungkur teu ngarti-ngarti pahamna nama ngartos nama engke geus dewasa naon di ieu anu diaji ku abdi keur ngaos teh kieu boro-boro mikirkeun mereka nu penting mah logatna tong katingaleun sakali disimpulkeun ngadalilan sifat kudrat iradat ilmu hayat kieu cenah karena di mana-mana Allah henteu aya maksudna di mana-mana Allah henteu aya kasifatan kudrat iradat ilmu hayat tetep di Allah atuh tangtuna oge moal aya hiji makhluk oge lamun Allah teu kudrat moal aya makhluk lamun teu iradat moal aya makhluk lamun teu uninga moal aya makhluk lamun teu hirup moal aya makhluk itu cek akal
atuh da moal aya Nabi Adam, moal aya gunung, moal aya laut, meureun ari Allah teu kawasa mah gitu. Terus irodat teh kan hubunganna jeung kodo. Kodo teh hal anu geus diguratkeun ti dituna gitu. Ku Allah direncanakeun. Terus lamun teu pinter teu uninga moal ngawujud makhluk. Mun teu hirup Allah moal deui gitu. Atuh da lamun teu hirup ayeuna paramana Allahnya mit-amit mustahil. Allah maot ayeuna cenah as murtad meureunan. Atuh kumaha makhlukna meureun dipiarana rek kumaha Allah maot. Kitu tah cek akal teh. Nu matak tetep Allah teh kagungan sifat kudrat, irodat, ilmu, hayat. Deui teraskeun. Sifat sama rada gancang tapi gancang tapi rada wihandi halaman 35 masih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma burhanu wujubis sam'i. Ayeuna ge tilu ya. Wa amma burhanu wujubis sam'i. Jeung anapun ari dalil wajibna sifat sama. Wa amma burhanu wujubis sam'i jeung anapun ari dalilna wajibna sifat sama artosna ngadangu lahu pikeun Gusti Allah Ta'ala bari maha luhur Allah. Wal basori wauna waw atap al basori diatapkeun kana lapan as-sam'i. Ti dituna aya alif lam kadiana ge kudu aya alif lam, ti dituna kudu jr kadiana ge kudu jr. As-sam'i ain dijerkeun, al basori rona dijerkeun. Wal basori sanes baco. Wal basori sareng sifat basor. Wal kalami sareng sifat kalam. Mana khobarna tina burhanu eta fal kitabu kitab Al-Qur'an. Kitab di dia maksudna kitab Al-Qur'an. Was sunnatu jeung sunnah. Sana sunat awas. Ari sunat mah eta mah bagian dina fan fikih. Ieu mah sunnah dina fan ilmu hadis. Tauhid tapi aya pak colocos kana hadis. Sunnah dalam kurung hadis. Wal ijma'u sareng ijma ulama. Ulangi, bisa disimpulkan sementara ieu mah dalil bahwa Allah wajib kasifatan ku sifat sama ngadanguna Gusti Allah tah buktina aya naon aya Al-Qur'an. Selain Nabi Muhammad nampi wahyu melalui naon melalui soca gitu eta teh ku pangdangu komo ieu Allah ngadangu Gusti Allah buktina tah aya Al-Qur'an ngadangu Gusti Allah tah aya sunnah ti Nabi bahkan wal ijma'u jeung aya ijma'na ulama dina tauhid geuning bisa aya ijma'nya aya qiyas
Da ieu mah tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi relevanana ka anu sok ngange ijma. Wa aidon jeung nya kitu deui. Wa aidon jeung nya kitu deui. Laulam yattashif. Ieu tadi dalilna kitu tah. Bahwa Allah kasifatan ku sifat sama ayat kitab Al-Quran, sunnah, ijma. Jeung nya kitu deui laulam yattashif, lamun teu kasifatan itu Allah laulam yatasib lamun teu mah teu kasifatan Gusti Allah biha ku sifat nu tadi biha ku sifat nu tadi dina arti sifat basor kalam sifat sama basor kalam lazima maka mesti lazima maka mesti gitu. Naon ayat tasyifa yen kapersipatan itu Allah. Naon ayat tasyifa yen kapersipatan Gusti Allah. Bi abdadiha kalawan pirang lalawananana bi abdadiha kalawan pirang lalawananana itu sifat-sifat tadi bi abdadiha kalawan pirang-pirang lalawana sifat nu tadinya eta sifat sama basor kalam. Jadi hujah nu kadua tina sifat sama basor kalam selain bahwa sama basor kalam teh buktina Al-Quran, sunnah jeung ijma. Deui cenah lamun Allah teu kasifatan ku sifat nu tadi atuh puguh kalah aya lalawanana meureun kitu. Allah geus puguh ngadangu berarti lalawanan sifat ngadangu naon? Allah torek mah nya Allah torek. Kadua Allah basor ningali mah nya Allah lolong. Katilu kalam ngadawuh manya Allah pire wahia jeung ari itu lalawanan wahia jeung ari itu abdadiha atuh kadinya ngada marujuk wahia jeung ari itu abdadiha jeung ari lalawananana atau ada diha etanako isu ngange tanwin atau ente cing naros nako isu margi naon segatna segat muntahal jumu sedangkan ari segat muntahal jumunya eta kalimat anu tara narimatan tanwin etanako isu dipeskeun sote barisna pedahkeun jadi khobar eta nako isu pirang-pirang sifat kakurangan nya tuh Allah maha sempurna Allah torek cenah atuh nako is ari kitu mah Allah kasifatan ku sifat kekurangan ari jalmi apaan geus jalmi mah da makhluk wan naqsu tah wan naqsu jeung ari sifat kurang wan naqsu jeung ari sifat kurang ari kurang teh sahanapeun kan kieu di tengah-tengah nol kurang berarti min upami lebih berarti plus gitu. Andina matematika lamun plus mah sok sanajan plus tentu plus hiji plus 2 gitu. Pernah laruskan kayak besarin tak? Atau kayak burung pernah pada pulang kan bisa angka hiji 2 3 4 dugi kode itu manteng angge tambah hiji tambah 2
Oh hakikat nama ayah didinya cenah jang nanti ditulis gitu harus deh sabab di kanan di sebelah kanan no upami min pasti ditulis tanda negatif nah min 1 min 2 gitu bisi pahili tadi dia ge di mana-mana Allah teu sampurna berarti nakois kurang jeung lamun Allah jeung ari sifat kurang alaihi pikeun Gusti Allah alaihi pikeun Gusti Allah ta'ala bari maluhur Allah eta muhalun mustahil sebaliknya dari sifat sempurna berarti kurang Allah maha sempurna sama basor kalam beta sifat eta atau kurang lamun kurang di Gusti Allah sifat eta sama kurang berarti mustahil salik deui sagunuk deui halaman 36 urang tamatkeun gura-giru naon sababna engke urang teraskeun bisa ngaji uku dulu jen cenah naon wa amma burhanu kaunifi lil mumkinati wa amma burhanu kaunifi lil mumkinati wa amma burhanu kauni saya kau wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati sareng anapun ari dalil atawa hujjah ayatna ngadamel pirang-pirang mungkin ieu kanggo Gusti Allah berarti sifat jaiz ieu teh geuning ngan 13 nya dugi ka sifat kalam da memang aya nu dugi ka 13 aya nu dugi ka 20 kene engke aya deui palih ditu pasti wa amma burhanu kauni filil mumkinati sareng anapun ari dalil atawa hujah ayana atawa buktina kawan teh bukti atau ayana ngadamel pirang-pirang mungkin pirang-pirang nu mungkin pirang-pirang makhluk atau mungkin teh tadi burhanu mubtada awas di dia kawan kana yakunu kaunan ari kaun teh asalna tina kana yakunu tarpaul isma wa tansibul obaro pokona mah ngaran-ngaran kana ejeung tasripanana kana yakunu kaunan pawwa kainun wada kama makunun kun tadi kan dituna tarpaul isma wa tansibul obaro awas au tarkiha atawa dalil bukti bahwa Allah teh ninggalkeun ngadamel ninggalkeun ngadamel mungkin kieu atuh bisi man kalapuyung autar kiha atawa tinggalna ngadamel mungkin tah rujuk kadinya burhanu mudhof kauni mudhof burhanu mudhof kauni mudhof ilaih kauni mudhof pilih mudhof ilaih kitu terus jadi idopatan teh hiji dua tilu di dia al mumkinat teh mudhof ilaih terakhir JR ciri JR-na kunaon al mumkinati kunaon kukas sroh mohon awatarkiha jama muannas salim itu awatarkiha atawa tinggal ngadamana mungkin eta jaijan wenang cing kela sing pinter sing cerdas santri hok pala ulah
Bae atuh sarare we sekali. Ya, nyi. Burhanu ari mubtada. Mana khobarna sok tingali. Jaizan. Kapan ari mubtada nu meles mah ka ditu nage buna mubtada di mana-mana mubtada sok ropa ka ditu nage khobar mubtada sok ropa geuning ieu jaizan. Henteu. Awas sing emut. Tadi kumaha? Oh, eta mah khobar kaun. Mana isim kauna? Isim kauna teh nyaeta fi'lil mumkinati. Geuning cenah bisa fi'lil mumkinati sabab idofat aya dina alfiah. Awas. Sabenerna mah eta teh keropa fi'lil mumkinati ngan pedah dijumlahkeun tina idofat. Da moal mungkin kieu kau ni fi'lul mumkinati moal kitu. Awas mun. Eta teh hakikatna mah keur isim kaun. Aya da contona nu sejen teu kapanggih tuh kan di dieu oge. Dina alfiahna dina ilmu alatna aya tah semacam gitu. Terus eta jaijan anu wenang eta jaijan wenang eta mah jaijan di dinya mah jadi khobar kaun. Pihakihi tetep di hakna Allah. Fi haqihi tetep di hakna Allah. Fi haqihi tetep di hakna Allah taala bari maha luhur Allah. Nah, eta fali annahu eta ieu khobar nu mana? Khobar ti mana ya? Burhanu. Jadi kahalangan ku sababaraha kalimat. Eta fali annahu karena sanya-nyana ari Allah. Awas aya anna deui bae. Isim anakna nyaeta hu, isim domir mutasil. Eta fali anahu karena sanya-nyana ari Allah eta deh. Jadi khobar anna inna wa huwa tuhatan sibul isma wa tarpaul khobar. Jadi law wajabate seolah-olah eta teh ropa. Eta law wajaba lamun teh mah wajib cenah ge. Jadi anu masalah wenang jadi wajib gitu. Wah mungkin. Atawa kieu cek akal teh nyebutkeun Allah wajib kudu nyiptakeun makhluk atawa Allah wajib kudu ulah nyiptakeun kieu atuh heureuna. Iim si iim teh sabenerna teu wajib ku Allah diciptakeun teu bisa kitu. Atawa Usep cenanda ulah diciptakeun sebenarnya mah kitu teu bisa kitu. Wenang keur Gusti Allah. Abi gaduh putra pameget ya ayeuna. Itu cek dina keluarga teh hiji keluarga. Asukan mah Allah wajib kudu nyiptakeun istri teu bisa. Nu mata kieu Allahu Akbar abdi ngadoa ya mudah-mudahan kemah di mana-mana eta si mamah namil ngababarkeun budak istri. Alhamdulillah rek syukuran gitu. Bijil teh pameget deui. Amek-amekan mang bisa kitu teu bisa. Allah ngahaja pameget di balik eta ada hikmahnya gitu. Urang teu apal mah. Lamun cek urang kudu wajib jeung ulah tuh fali annahu law wajaba alaihi ta'ala fali annahu eta fali annahu maka sanyanya karena sanyana Allah eta law wajaba lamun wajib alaihi pikeun Allah ta'ala bari maluhur Allah
naon saeun hiji perkara minha tina itu mumkinaj, minha tina itu pirang-pirang makhluk aklan mungguh akal, aklan mungguh akal. Jadi kieu atuh lamun teu nyiptakeun makhluk teh cek akal wajib pikeun Allah gitu, awis tahalan atau mustahil atau ulah gitu pikeun Allah aklan munggu akal, awis tahala atau mustahil itu awis tahala atau mustahil itu perkara aklan munggu akal lan kolaba lamna lam taukid awas asal nama la in kolaba lan kolaba diwasolkan lan kolaba tang tu jadi tibalik ada gitu macam puyeng itu tauhid itu bukan akal di mana-mana kurang-kurang nama mentak jadi kumah awas tenanaon tapi engke lamun kuliah neangan jurusan filsafat mun diajina minimal nu kieu terus mantek lan kolaba tangtuna jadi tibalik naon al mumkinu perkara nu mungkin, naon al mumkinu perkara nu mungkin wajiban eta wajiban jadi ulah kieu ulah eta wajiban kana wajib, wajiban kana wajib, au mustahilan kana mustahil, au mustahilan atawa kana mustahil. Jadi maf'ul bih tina inqalaba. Wadalika jeung ari itu madkur, wadalika jeung ari itu madkur maksudna mah wadalika jeung ari eta jadi tibalik hukum, wadalika jeung ari wadalika jeung ari jadi tibalik hukum nu tadina jaiz jadi wajib atau jadi mustahil atau jaiz jadi wajib atau mustahil jadi jaiz eta layu qalu henteu kaharti ku akal, eta layu qalu henteu kaharti ku akal. Lalu tikanana tadi Allah cenah wajib nyiptakeun hiji deui budak awewe ye gitu wajib, atawa Allah lah ulah nyiptakeun budak ieu gitu teu bisa kitu. Kekalah tibaralik atuh permasalahanana lan qalaba al mumkinu wajiban aw mustahilan. Terakhir teteruhan eta aklan teh tarkibadana jadi naon eta fali annahu law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan siga jadi maf'ul bih tapi sanes maf'ul bih maf'ul teh kapan aya sabaraha teu aya maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul duna, aya maf'ul min ajlih, geuning maf'ul ma'ah. Harus teu? Di dia disebutna maf'ul mutlak. Ieu disebutna maf'ul mutlak. Biasana di logatanana mungguh. Seperti kieu. Ari ngaran lalaki naon pengertianana, ari ngaran awewe pengertianana naon, al awewe yu lugotan tah lugotan teh dijabarkeun eta teh maf'ulna maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak teh baris tungtungna sok dijabarkeun sami hampir sami sareng maf'ul bih. Mudah-mudahan aya manfaat barokahna.
sukan wengi Senen dinu payun wengi Senen nu payun deui kitu urang diteraskeun deui mudah-mudahan tereh taman. Awas doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.